Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng ngajodo ku dibobodo bagian katilu. Ieu yasana Bapak Kasukarna. Sate acan dipedari dongengna sakuma biasa ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomen oge ngalai kana ieu dongeng-dongeng dina channel YouTube Mang Cecep Gorobacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti anu Maha Suci. Amin. Ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Tilu bulan geus kaliwat harita teh malam minggu mulyana ngalantung di buruan sambian ngarap-ngarap kartaan di pihapean surat ku manehna keur kasumirah. Hatena tagiwur loba pisan kahariwangna lantaran sakitu geus lilana teh karta masih keneh encanjol. Ari mulyana ti saprak karta geus nanyaan ka salamah tacan ngelol deui milu nganjang bareng jeung karata. Nu matak harita manehna nitipkeun surat ka karta keur Neng Sumirah bari diimplik-implikan supaya diwalonan. Kulantaran geus heubeul teu patepung atuh duanana oge sami pada tegarna cicing jigana teh pada henteu kuat. Padahal mah karek sabulan henteu papanggih teh tapi karasana asa satawun. Beuki peuting wubuh jemplingan sora jangkrik jeung cihcir wae nu kadenge teh sarta bangkong patembalan di sawah. Hawa peuting mimiti nyelesep kana kulit hadena wae sarung urut salat aya tulungna diharudumkeun sangkan ulah tiris teuing. Ari alam dunya caang ngemprai da sumorotna bulan henteu kahalangan mega keur maharita teh gede bulan katambah-tambah halodo atuh bentang-bentang teh katempona mani atra ting karetip ting carelak jiga ngarencangan bulan. Tatangkalan teu maroyeg da puguh teu aya angin ari mulyana gawena teh ciling cingcat teu geunah cicing sakapeung jalan-jalan di buruan atawa diuk ditepas. Tekung silila karta datang serta kadenge heheotan atau mulyana curinghak terus nyampurkeun bari nanya. Kumaha Kang surat teh tos dipasihkeun sareng ngawalonan atawa henteu? Puguh wae ngawalonan mah qop ta suratna akang marek sare geus peuting teuing ceuk karta bari mikeun surat leos indit. Suratna teh ku mulyana sirikna henteu direbut sarta terus dibawa ka jero imah qop kana lampu tempel terus dibawa ka jero kamar. Amplopna disoehkeun lalaunan ati-ati pisan inggih suratna nu di jero eta amplop kasoehkeun ari bray dibuka. Breh teh tulisan anu sakitu alusna dina kertas anu sakitu bodasna. Puguh wae mani nyacas eta surat dibaca di jero hate bari teu boleh imut kieu eusina teh. Engkang buah hate abdi sareng hormat. Barang abdi ngawas serat kintu nanti engkang plong lerawasan alam dunya asa ngemplong. Kalintang abdi ngaraos sonona hoyong petepang sareng engkang. Kari-kari ayeuna engkang umajak ka abdi supados enjing dinten Minggu isuk-isuk abdi kedah tos aya di kebon raya. Insyaallah engkang abdi tos jampak di ditu. Hapunten wae engkang ieu serat ringkes pisan malum nuju seueur tatamu. Pamungkas tilam sono ti abdi pun Sumirah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ceuk mulyana ngomong sorangan bari ngabeubeutkeun maneh kana kasur. Brai deui eta surat teh dibaca meuni sababaraha balikan teu bosen-bosen.
Kocapkeun pamiarsa isukna ti subuh keneh di jalan geus rame nu daragang semua rusuh arek maruru ka pasar lempangna pagancang-gancang nu rek balanya pagaliwota kitu deui kareta mesin ting kirining sado ting kolonang. Mulyana harita geus mandi sarta dangdan rapih pisan sieun kaberangan meureun pedah geus pasini jeung Sumirah isuk-isuk kudu geus aya di kebon raya memeh indit nyelang heula sasarap. Panon poe nyerelek bijil tina sela-sela gunung keur meujeuhna haneut moyan. Mulyana jeung indit ari geus tepi ka jalan gede celakana sado. Saja jalan hatena kumalayang ngumbar lamunan bari asa ditabeuhan ku plok-plakna surat talapoh kuda. Barang tepi ka kebon raya reg sado teh eureun jut manehna turun terus mikeun duit ka kusir tadinya asup ka kebon raya bari rurat reret sugan Sumirah geus datang. Saban bangku ditempuan sugan geus aya tapi weleh teu katingal jadi tetelah harita teh can datang. Hatena geus mimiti marah-mir sok sieun Sumirah aya halangan. Tapi barang nempok ka jalan plong bae hatena ngemplong lantaran tetela Sumirah geus datang turun tina sado. Mulyana gura-giru mapagkeun ari gok paamprok. Wilujeng enjing ceuk Mulyana. Wilujeng enjing jawab Sumirah bari unggek dibarengan ku imut meninga gelenyo. Hate teh tadi mah teu jongjon sok sieun neng teu sumping. Har nah serati abdi henteu katampi kitu. Pan abdi seja dongkap ngiringan kapalai engkang ceuk neng Sumirah bari neuteup. Katampi mah katampi malah diaosna oge puluhan kali. Namun duka atuh da hate teh hariwang wae sieun neng teu sumping. Abi oge kalintang gura-giruna sok sieun engkang lami ngantosan. Mangga atuh urang dina bangku ngobrolna supados jongjon. Beral Mulyana jeung Sumirah lalempang meuru kana bangku ari geus tepi gek dariuk. Meuni ampir paadak dariukna teh da ngahaja milihan bangkuna oge dinu buni ngarah teu era bisi katempo ku batur. Engkang neng Sumirah ngalimitian nyarita. Abdi kalintang rempana diajak ku engkang ka dieu. Komo engkang nyebat aya picarioseun mah. Abdi risi. Sok sieun anu bade dicarioskeun ku engkang teh pitugenaheun kanggo abdi. Katambi tos 3 minggu engkang teu sumping-sumping karorompok. Atuh kantenan wae barang abdi nampi serat teh sawewengi henteu mondok. Perkawis eta pisan ceuk Mulyana megat carita. Numawi engkang hoyong ngobrol paduduaan teh. Sarehna engkang oge emut wae. Ampir saban dinten gawe engkang ngan ngalamun. Sareng heran kasangsrem teh meuni teu aya halodo panyadapan. Rupina wae ieu nu sok disarebut cinta teh. Paingan atuh ceuk urang asing mah. Cinta teh buta. Da ayeuna oge ku engkang karaos pisan. Duka upami neng mah. Engkang, upami engkang nyebatkeun uyah, tangtos abdi nyebatkeun asin. Kitu deui upami saur engkang asem, tangtos jawab abdi teh haseum. Atuh da moal aya bentena engkang, munggu hate mah nu benten soteh jirimna. Engkang pamegat abdi mah istri. Nuhun atuh upami kitu mah. Ieu pisan margina numawi engkang hoyong ngobrol paduduaan. Engkang gaduh keyakinan yen eusi hate neng moal benten tina kaayaan hate engkang. Tapi hanjakal neng henteu uninga ka engkang sareng saha sareng urang mana engkang teh. Muhun kantenan wae peryogi terang mah ngarah gampil upami aya kaperyogian kantun unjukan. Sayaktosna engkang teh sanes gandekna putra juragan wadana. Atuh henteu lepat dugaan abdi teh janten engkang teh putrana salah sawios padamal di kawadanaan pangintennya. Neng Sumirah nempas bari ngarameus panangan Mulyana. Eta oge sanes jawab Mulyana lawon. Atas kumaha atuh Sumirah ngadesek bari kerung. Engkang teh hiji padamal di pabrik tinun. Ceuk Mulyana arap ap-erep-ep. Janten engkang teh tukang tinun. Neng Sumirah reuwaseun bari ngalesotkeun ramo Mulyana nu keur dicekel. Sumuhun kapaksa engkang teh digawe di pabrik tinun jalaran sesah pisan geuning milari pakasaban teh. Malum ayeuna zaman Malaysia katurug-turug teu gaduh bapa. Aya oge indungan ukur uruseun engkang sajabina ti ngurus diri pribadi teh. Ceuk Mulyana hatena tentrem ninggal pola Sumirah jiga robah pamadegan teh.
Atuh pami kitu mah engkang teh sanes gandeng Kang Adennya. Leres, cek engkang oge tadi sanes. Nah atuh disebut bujang ku Kang Aden cicing wae. Ah sawios nu nyebat mah. Ari kenal sareng Kang Aden di mana? Di Rorompok, jawab Mulyana pondok. Neng Sumirah ngahulang teu ngartoseun kana cariosanana Mulyana, atuh pok deui itu maros. Di Rorompok kumaha engkang teh? Sumuhun di Rorompok. Da anjeunna mah saban dinten oge aya di Rorompok engkang. Margi dipernahkeun ku jenatna pun bapak, tug dugi ka ayeuna oge masih tetap tumetep di engkang. Sareng atos wae ulah nyarioskeun batur pamali. Anggur pecahkeun mah urusan urang. Emutan Neng Sumirah baluweng komo barang nguping Kang Aden dipernahkeun ku ramana mah teug wae aya sangkaan buah teuing cenah putra juragan wadana anu asli mah Mulyana. Mung kumargi Mulyana mah menak tulen pasti tiasa nyimbutan dirina meureun api-api wae kajeun ngahinakeun maneh. Sanajan anjeunna basa ngawitan tepung atau ngadadarkeun riwayat ramana oge, namung Sumirah mah tetep wae teu percaya. Komo deui jeung nyebut pagawe pabrik tinun mah jauh tina tanah ka langit, make kudu percaya teh. Lantaran sidik pisan Kang Aden nu dipernahkeun sarta dijajahkeun ku ramana sakitu gindingna. Sakaterang manehna mah can pernah ninggal Kang Aden nganggo anggoan nu awon, saban nganjang oge salin ganti wae. Malah sakapeung mah sok nganggo mobil sagala. Kunaon ari Neng kalah ngahulang? Henteu, jawab Sumirah tayapi kecapeun margi asa kagebah. Mugi ulah bendu wae Neng, engkang ngahaja pisan nyarios teh satarabasna nu dimaksad supados Neng uningan nu saleresna kana kaayaan engkang. Peupeujeuh ulah pisan aya sangkaan nu sanes-sanes ka engkang teh. Margi engkang mah tos namprak jadi lalaki teh estuning taya piliheunana, ceuk Mulyana nyaritana leuleuy. Engkang ulah sok ngepeskeun salira pamali, jawab Sumirah bari gap deui nyepeng panangan Mulyana pageuh pisan. Moal Neng, engkang mah moal ngepeskeun maneh. Margi upami ngepeskeun awak sami sareng ngepeskeun nu dipunjung sareng dipuja ku engkang. Saha nu dipupuja ku engkang teh? Ceuk Sumirah salah harti kawas arek timburuan. Mugi ulah bendu wae eta mah rusiah engkang, ceuk Mulyana bari kerung kawas aya nu dipikiran. Tangtos wae dirusiahkeun ari kembang malati petetan ti kadaton mah nyangkang. Moal tiasa disamikeun sareng abdi nu ibarat kembang eros petetanana ti kampung, keur mah awon rupina katambih seueur cucukan deui. Janten tetela ayeuna mah engkang teh geuning atos kagungan wajib dipunjung sareng dipuja, ceuk Neng Sumirah bari neuteup semu panasaran ari hatena mah diteg-tegan. Atos, jawab Mulyana pondok pisan. Neng Sumirah ngarenjag pementeuna pias ari awakna ngadadak lungse barang ngupingkeun kecap Mulyana nyebat atos gaduh pujaan teh. Cipanon ngayembang upami teu era mah hoyong hing wae ceurik. Paingan tadi memeh indit aya pirasat bakal manggihan pitugenaheun, ayeuna geus bukti karasa pisan. Tapi sanajan kitu maksakeun bae Sumirah nanya deui. Saha pupujaan engkang teh? Tos kenal ka abdi atanapi sate acana kagungan eta teh? Sate acana tepang sareng Neng engkang tos gaduh, tapi Mulyana teu kebat nyaritana kapegat ku Sumirah motong carita. Tos wae engkang, omongna bari pananganana dilesotkeun deui. Gap kana carecetna terus dianggo nyusutan Cipanon nu teu karaos ngalembereh mapai pipi. Ari Mulyana ayem wae lantaran kaharti ku manehna Sumirah teh salah tafsir tina kecap nu dipuja, meureun ditafsirkeun bebene manehna padahal lain kitu pimaksudna. Ku sabab kitu pok Mulyana nyarita deui. Dupi Neng hoyong uninga saha nu dipuja ku engkang. Neng Sumirah gideg mung katinggal wae cisocana mah murubut disusutan oge bijil deui. Atuh Mulyana oge hariwangeun margi Sumirah teu kersa nampi deui katerangan ti manehna. Kalawan sabar pok manehna nyarita. Upami Neng kaabotan ngupingkeun saha-sahana nu dipunjung sareng dipuja ku engkang sawios. Margi engkang oge yakin samemeh urang petepang Neng oge atos kagungan panutan tug dugi ka ayeuna pisan.
Neng Sumirah murolang kamulyana terawasan pada tegugur teangin dituduh gaduh panutan leungit kasedihna timbul kakeheulna waosna anu bodas bersih teh ti peperaket bari ngeleperepok nyarita. Engkang hate abdi perih asa digerihan wireh atos mika hoyong ka pameget pujaan batur namung abdi langkung perih batan tadi barang nguping tuduhan ti engkang yen abdi tos gaduh panutan saha engkang saha cobi terangkeun saha panutan abdi teh. Abdi teu rumaos gaduh panyeleukan deui iwal ti engkang. Ari mulyana mayuna nu bendo teh anggur beki geget atuh da kalah nambihan geulis katinggalna teh ari nuju bendu mah. Punten wae engkang mah sanes nuduh tapi kanyataanna wae da kitu ceuk mulyana bari neuteup. Saha? Jawab Sumirah bari melong. Moal bendo upami diterangkeun. Moal opat panon saling tetep semunu silih uji saha nu bakal kasoran. Sajeroning nungguan ragragna kecap mulyana napasna Sumirah naik turun pantes pisan matak pikabitaeun da pinareupna teh mani cegah hirup wae kadorongku naik turunan napas. Ari mulyana mani ti pepereket tapi sanes ambek kituna teh kebakat ningku geget wae da matak heroi nu nempo atuh. Pujaan neng teh saha cek Sumirah gregeteun. Mulyana teu kebat. Mangga saha cek Sumirah bari hatena dagdigdug. Allah cek mulyana teh. Gusti Allah. Sumirah bari ngahulang janten pupujaan engkang oge Gusti nu Maha Suci pangintennya. Mulyana unggok. Ari Sumirah gabrug wae ngarangkul tekatahan ku manehna pangambungna ingsrek-ingsrekan ku mulyana buru-buru dihudangkeun pananganana dicepeng sarta omongna. Neng engkang haja terus terang namung neng kekeh wae teu percanten malah engkang dianggapna ngepeskeun maneh engkang moal tepi ka teu terus terang margi upami engkang ngebohong tiasa janten neng mah percanten mugi Gusti Allah mau tiasa dibobodo. Mung Gusti Allah mau tiasa dibobodo. Nemawi engkang hoyong badanten di dia teh supados neng uninga yen engkang teh jalmi miskin ari duriat kalintang pisan agengna ka neng teh dupi salajengna neng bade kumaha moal janten robah pamadegan upami engkang miskin. Neng Sumirah ditaros kitu teh kalah imut ngagelenyu atau puguh we mulyana teu puguh rampa sok sieun Sumirah robah tujuan da pananyana teu diwaro pok mulyana nanya deui. Kumaha manah neng sami sareng engkang? Neng Sumirah unggek ditaros kitu teh. Asa teu paruguh atuh mung ukur unggek mah cobi nyuhunkeun jawaban nu saleresna. Engkang kudongkapna ayeuna abdi ka dieu ieu teh atos mangrupikeun jawaban piraku engkang teu ngartos. Da sayaktosna atuh janten seueur kahariwang upami bade nyarios deui teh sok inggis lepat tafsir cara tadi sareng leres deui nu dipuja disembah ku abdi teh Gusti Allah sami pisan sareng nu disembah ku engkang. Numawi kana panaros ti engkang abdi mung tiasa ngajawab angge Allah nu uninga sing percanten wae engkang ka abdi. Mulyana ngaruk teu kasangka saeutik oge omonganna Sumirah jadi melindas ka manehna. Teu lila neng Sumirah naros deui. Engkang percanten engkang ka abdi. Ditanya kitu teh mulyana teu ngajawab ngan ukur unggek wae. Nah geuningan ukur unggek engkang mah. Neng, angin Allah nu uninga kana eusi hate engkang sing percanten wae ka engkang. Jawab mulyana bari masih keneh ngaharuk. Tah upami kitu mah nya engkang langkung sae urang wangsul wae sanes waktos urang teraskeun. Mulyana nya tujuan Sumirah ngejak mulih teh jung nangtung bari omongna. Mangga mudah-mudahan Gusti Allah ngaijabah kana maksad urang duaan anu sami pada percaya kana keagungan anjeunna. Amin. Cek neng Sumirah bari jung nangtung deui. Kalakai nu katebak angin murubut murag kawas nyawer nyaraksian pasinina eta dua nonoman bral wae laleumpang bari pecekel panangan geus di jalan terus ngagerwan sado celak neng Sumirah tumpak ari sadona geus maju gancang pisan Sumirah ngacungkeun pananganana nu dipake nyepeng carecet ku mulyana dibales ngacungkeun pananganana deui.
Boh Sumirah boh Mulyana sajeroning balik teh ngalamun wae semu jauh paninengan. Bada Isa hujan di lemur masih ngaririncik ti sore mula teraat-teraat di lemur Citamiang tiis jempling taya jalma nu ngulampreng. Atuh da barora hayang kaluar cacakan aya di jero imah oge mani teu kuat ku tiris jigana teh hayang ngagojod wae di budad ku simbot. Harita di bumina Haji Darma nuju karumpul ngariung sawargi-wargi atuh puguh wae keur tiis jempling di salalawak eta teh. Ari di Haji Darma haneuten kaciri pisan gorgarna teh. Ari nu ngariung harita tehnya eta Haji Darma sareng istrina ngarendeng ka selang kuneng Salamah sareng Sumirah. Ari payuneunana Haji Makbul sareng istrina. Haji Makbul teh uwana neng Salamah. Dipalih kiwa Haji Makbul juragan Anang Sarimbit. Juragan Anang teh menteri guru pamana neng Sumirah. Sanggeus ngenyot surutu sarta haseupna geus nyerebung kaluar tina bahamna, pok Haji Darma nyarita. Kang Haji, aceuk mewah di guru, nu mawi diangkir ka dieu teh. Aya badan tenkeun anu teu wudu pentingna. Abdi butuh pisan ku nasehat sarta pandangan tinu jadi lanceuk, kitu deui tinu jadi adi. Jawab heula Haji Darma eureun nyaritana, diselang nyokot muk cikopi suruput diinum tidinya neruskeun omonganana. Ari soal nanya eta, Nyi Salamah teh geus deukeut manggih jodona, minggu hareup bakal ditikahkeun. Ngan abdi rada bingung margi piselakianana teh seueuna juragan wadana. Rupina sepuhna henteu terangeun atawa henteu doangeun, da katawis anjeunna hoyong larencepan wae. Malah sanggamna pesta mah gampil asal tos salamet wae. Anu penting kedah milari jalan heula sangka nikah lungsur langsar memeh kauninga ku ibu ramana. Ari abdi da puguh ka anak manyaah hate mah teu tega kudu ngawinkeun budak bari susulumputan teh. Kenaon make susulumputan sagala kawas nu teu boga duit wae. Ibu Neng Salamah nembrong. Cicing heula anan atuh, ceuk Haji Darma ka istrina. Danya nah make sieun sagala tiba heula ngadodoakeun ka anak teh supaya boga salaki kamenak. Ari geus meunang kudu rencepan, teu puguh rarasaan teh. Cek kami mah mending terang-terangan wae ngarah tas kawin moal susah munjungan ka mertuana, sarta kami oge kudu nepungan besan sugema meureun ngadaweung di pandopo ku rakyat pada ngahormat. Cing kumaha pamendakang Haji, cek Haji Darma ka Haji Makbul. Haji Makbul cengkat pok ngajawab, pamanggih akang mah kieu, ari gagedean teh salawasna oge jarang karagap eusi hatena ku model urang-urang mah. Ari sababna apan disebutna oge pangagung anu geus tangtu jalmi luhung sarta jembar manahna nyaah kasomah surti atina. Haji Makbul nyelang heula nyokot gelas regot nginum tidinya neruskeun deui omongna. Tangtu anjeunna gaduh emutan ngaragap kana kaayaan urang. Lamun karyaan urang saperti karyaan anak pangagung, geus tangtu urang moal tahan ku kariweuhanana. Sabab yakin sadayana oge tangtu diogan. Boh juragan lurah, juragan camat, juragan patih. Kadang-kadang kanjeng dalam oge pasti diogan. Kumaha kira-kirana urang mayunan tamu-tamu nu kaditu? Kumaha ngaturna? Encan abi-abi nu sareba geuning upami karyaan juragan lurah oge. Di desa abi-abi teh mereuweul daratang, meuni bro di juru, bro di panto. Babawaanana teh komo deui karyaan juragan wadana sababaraha desa nu bakal sareba. Tah dasar ieu sigana mah anu kumenak disasar teh sangkan urang ulah riweuh. Kumaha pamendak akang terhadap ramana, cek Haji Darma. Sagalak-galakna macan moal ngahakan anakna, mungguh panganggung nu dijungjung teh putrana. Sabab putrana nu bakal neruskeun cepenganana pasti ari mimiti mah moal panuju, tapi upami anjeunna uningan yen putrana tos nikah, cek pamikir akang mah moal nawan-nawan. Tah ieu sababna nu mawi akang bisa nya tujuan kana kahoyongna putra juragan wadana, cek Haji Makbul bari ngareret adina nu jadi guru.
Kumahari pamanggih Hadi Anang, cek Haji Dharma. Nu ditanya cangkat pok ngajawab, menggah emutan abi makang sawios kahayang ti pihak lalaki mah tong jadi emutan urang hoyong rencepan teu naon-naon. Urang mah kudu ngatur keur urang we, cek rasa abdi lamun karyaan model urang peku urang dibandingkeun jeung karyaan anak pangagung moal aya sajareunana. Hartosna raramean urang sakumaha ramena oge sami sareng rencepan pangagung. Kumargi eta mending sabiasana wae anu kadada kaduga ku urang, namung para wargi ti lalaki omah tong diwartosan darupina mah hoyong rencepan teh keur pihak anjeunana wungkul. Ibu Neng Salamah nembrong omongna. Laras acek oge panuju kana pamanggih Adi Anang sareng Kang Makbul. Da urang mah lain rek mestakeun batur, tapi rek nyukakeun anak sorangan. Tiba heula yang boga anak gede bagjana teh dibelaan kuru cileuh kentel pejit ngadoakeun sangkan anak manggih kamuliaan. Ayeuna waktuna boga salaki pikeun salindunganeunana. Bet baroraah aya pakeunna keur nyukakeun anak sanajan di eueuhna oge rek dibelaan anjuk hutang. Kumaha pamendak acek, cek Haji Dharma ka istrina Haji Makbul. Cak acek mah jang Haji leuwih alus terang-terangan rek kitu rek kieu oge. Aya minantu kudu aya besana, kajaba mung ti salakieunana pahatu lalis. Rek genah ayeuna, rek teu genah ayeuna deui ngarah eueuh garapeun ka hareupna. Saha eta teh, cek Haji Makbul mun deuli ka istrina. Salah palebah manahna, istrina malik nyerongot. Salah, apan waktuna kawin geus ditetepkeun, manasina can naon-naon. Kumaha pamedak Nyai, cek Haji Dharma ka istrina Anang. Kieu saena mah Kang, urang teh nembe ayeuna ngawinkeun anak. Ari nu ngawinkeun teh komo ti pihak awewe mah kudu ngayakeun walimah. Ari nu hajat gede diomongkeun leutik pon pila lagi. Sanajan urang darencepan toh akhirna mah bakal jadi omong balarea. Kumargi eta teu aya lepatna upami kasaluyuan kalawan aya syaratna mah urang ondang-ondang wae supaya boh tatangga kitu deui dulur-dulur tinu caket kitu deui anu tebih pada terangeun yen urang teh minantuan ngan ulah ria-ria nganggo tatanggapan sagala. Ceuk Nyi Guru bari ninggal ka istri Haji Dharma. Laras Nyai acek mah panuju pisan kaparengan deui tatangga di belah kidul bareng pisan jeung urang minggu hareup ngawinkeun anakna. Ari tatan-tatana geus ti ayeuna padahal lamun ditinggal tina pangabogana mah sahandapeun urang eta teh tayalian iwati nyaah ka anak meureun. Ari urang nu kaceluk pangbogana di dieu hayo make kudu rerencepan. Asana teh kacida teuing, ceuk istri Haji Dharma. Nu mata kurang kudu babadanian teh supaya sauyunan jeung dulur kudu saluyu ulah pakia-kia, ceuk Haji Dharma. Jadi putusanana teh meureun kahiji dirapalanana poe Sabtu pasa sore sami sareng kahoyongna pihak pamegat. Kadua salametanana minggu enjing-enjing. Katilu tatangga sareng baraya-baraya urang boh nu caraket boh nu tarbih urang ondang wae. Kaopat uleman kanggo saderek-saderekna ti pihak lalaki serenkeun wae ka anjeunna. Rek diarondang nuhun cenah moal wae sawios kumaha mupakat kinten-kintenna upami kitu. Sanajan nyaluyuan kana putusanana Haji Dharma teh ari geus beres mah babadamianana gara wae garumujeng sarta gagaronjak Neng Salamah. Ari nu digonjakna mah ngan ukur imut dahatena keur kumalayang ka panutanana. Ngan Neng Sumirah nu teu lemek teu nyarek teh sabab pikiranna cus-cos ka ditu ka dieu malah sanyana mah nu baradami oge kumanehna teh ka Bandungan dahatena keur Malaweng. Telila saderek-saderekna Haji Dharma pamitan geus peuting teuing cenah. Ari geus barudal mah anu tadina haneuten teh malik jadi tiis jarempling kitu deui Haji Dharma sakula warga geus pada arasup ka kamarna masing-masing. Nu kadenge di luar ngancuk celakna tik cikaracak jeung sora cik-cirik maniting gararet.
Neng Sumirah guling gasahan wae gaweana teh kawas geus aya totonen yen bakal ngalakonan anu teu dipiharep ku manehna jeung kolot-kolotna. Mulyana cek gerentes hatena bari nangkep ku guling. Nah engkang bet ngeresak hate abdi. Leres engkang teh padamel pabrik tinun. Nah Kang Aden bet diampihan ku engkang deui. Upami nu diampihanana putra badana naon ari pangkat nu ngampihanana. Ya Allah anu merebang alam kedah kumaha atuh abdi. Bari terus gadona diteulekeun kana tungtung guling nu nyacas bodas hatena kumalayang emot ka waktu nu kaliwat. Waktosna kabujang sae pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.